nyampe uih. Aduh, ini asa sengit kado itu. Etem di jalan baru udah ke ngopi kado. Ayo. Itu masih ha. Yo, bauna we. Nah. Aing geus heubeulnya ngomong-ngomong karek uih can ngasaan di eta nyengcle. Aya. Tah, bauna we hungkul. Teh, nuju naon bade panen sampe? Lain Kang, itu sampe teh can pernah ngalah tapi loba anu geus karabut. Wah, palingnya ku bagong teh. Asa mustahil da jauh ti leuweung atuh. Tapi dipikir-pikir heueuh nya teh. Nya mangkani teh sampe teh parulen atuh. Nah, apa pulen? Wah, maneh bagongna? Anjay. Goblok sia bebrik ai. Ibu di mana? Eta tos ninggal tang kacau, aneh siapa rolong? Oh, manuk ieu manuk cekake geuningan. Manuk cekake ti iraha nyayang dina caupan biasana geus sok ieu nyayang teh nagawir nya. Ya meureun sejenis manuk lah juga nama. Pan amin ke kebon kira-ku tak apal tang kacau barolong. Tuh, teu apa bae lah badan turun tuh atuh cauna ge dibahas segala. Bener-bener asa curiga ini da. Aing bingung mah bule euy rek lebaran teh. Bingung kunaon? Heueuh aing can persiapan apanan stok hampura teh kudu loba meureun pas hari raya teh meureun marentah hampura ka aing teh aing teu can boga. Aing ieu mah hirup teh ngeunah. Ngeunah naon ari Ami? Budak aing dikukuti leuletik, ayeuna kumaneh? Ami mah nyusuan di baheula. Umur 2 tahun enam. Urang mah ayeuna Mi agak prek kajen peot oge mun eureun. Lebaran ke peuting lah kacrek we nyusu. Gehel sia mah Duh, anu keur bingung jeung hareupan lebaran can boga nanaon. Maksudna kumaha teh? Matakna gaul jeung tetangga teh ameh loba nu mere. Daripada loba nu mere mah abi mah mending keneh mere we. Bu Erni, hatur nuhun paselna atas dugi ka bumi, hatur nuhun pisan Bu Erninya. Sami-sami Kang Botak. Nah, saya jadi ngomong botak ku aing. Tah, gara-gara sia atuh da ngomong teh kemana wae nya jeung pasel teh Bu Erni, teh Ibu Erni. Ari teh. Nih, Kah? aing mana wae jeung si Omen teh? Nyawawu atuh da babaturan. Tah, kebeneran. Urang rek nagih hutang lah. Talanganna kumaneh? Emang si Omen boga hutang sabaraha ka didinya? 200.000. Hampura le, urang lain teu bisa nalangan. Memang si Omen babaturan, ngan babaturan tere. Aing baturan tere kitu. Ayo atuh. Ngebodoh nih. Siti bejana maneh cenah dulu Agnes Monica. Nah, abad apal teh? Nya apa we atuh? Emang dulu ti saha? Jadi teh Nini si Agnes Monica teh jeung Nini Abi teh saruan Nini. Oh, lamun kitu mah jeung urang ge dulu atuh si Agnes teh. Nah, da aki urang jeung aki si Agnes teh sarua aki-aki. Gelok sia. Geus teu sarat ayeuna mah aing mah geus capek. Hampura deui jang maneh. Rek init aing mah. Nya ari kahayang ibu geus kitu mah geus teu bisa diakalan nya meureunnan keun bae urang menarimakeun lah kaki ayana. Kan urang meminta hiji syaratna. Naon syaratna? Urang ngilu. Ngilu atuh Bu. Sudi. Ngilu. Geus teu sarat ayeuna mah aing mah geus capek. Hampura deui jang maneh. Rek init aing mah. Nya ari kahayang ibu geus kitu mah geus teu bisa diakalan nya meureunnan keun bae urang menarimakeun lah kaki ayana. Kan urang meminta hiji syaratna. Naon syaratna? Urang ngilu. Ngilu atuh Bu. Sudi. Ngilu.